Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat Surah Al-Azim. Pertama, anu utama hiburan sami-sami angkat puja bersyukur kepada Allah anu Maha Shalawat wasalamna mugia senantiasa Allah sudah limpahkan ke junjungan alam tegasna ka wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah para mukminin para sahabatna para tabi'in tabi'in siadang kaulah sadayana selaku umatna mugia ulah sadayana kini syafaat ibadah kejaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasadayana al-mukarramun fa'alimil ulama para asatidul ulama para hujjah para kesepuhan para tokoh bapak-bapak sadayana anu hadir dina ieu masjid Nur Falah terkhusus musim dibalas dihormati al-mukarram Bapak Kiai Sardawi al-mukarram Bapak Kiai Ibrahim Syadi Ketua DKM Masjid Nur Falah Bapak Haji Ridwan kasadayana bapak-bapak anu hadir di lawungi ayeuna mugia hadirna urang kumpulna urang di lawungi ayeuna ngajadikeun hiji sabab wasilah dijujuran rahmat sanan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sadayana alhamdulillahirabbil alamin atas inayah di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dina wengi ayeuna si pribados kajadwal giliran seperti pangaosan rutin di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan ku ayana rutinan ngaos dina ieu masjid, mudah-mudahan kurang khusus kampung Babakan Bandung si ditujukan muka barokah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sadayana berhubung urang ieu kuari bakal mendakan dina sasi anu mulia itulah bulan Rajab nu mana bisa dikatakan ayeuna malam hiji tanggal Rajab. Jadi ayeuna Bapak ieu urang bertepatan dina tanggal hiji bulan Rajab. Aya naon di bulan Rajab teh sehingga umat Islam lamun datang bulan Rajab sok dibahasakeun ku budak lembur mah bulan Rajab. Eta sok kabeh antusias masjid, musola, pondok pesantren sok ngayakeun kana acara Isra sinarang Mi'rajna Kanjeng Nabi besar Muhammad
nu mana Bapa di bulan Rajab eta aya hiji kaistimewaan, aya hiji mukjizat anu ku Allah dibuktikan di bulan Rajab. Itulah terjadina Isra singarang Mi'rajna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelumit urang sadayana selaku umatna kedah terang heula. Aya naon di bulan Rajab sehingga Allah ngaistimewakeun di bulan Rajab. Anu mana Bapak sadayana dina hiji keterangan saur Imam Muqatil radhiyallahu taala anhu annahu qala, ceuk Imam Muqatil di sanyana inna fi wara'i jabali qopin, eta Bapa horeng mah dina burieun gunung Qop urang mah teu terang gunung Qop Bapak. Eta teh dina buri gunung Qop eta aya hiji tanah anu putih. Ku saking putih-putihna eta tanah nu aya di burieun gunung Qop putih alabatan perak. Perak teh Bapak putih, aya anu leuwih putih daripada perak. Itulah taneuh anu aya di burieun gunung Qop. Eta teh Bapak gunung Qop teh cenah ge luas alabatan dunia. Dunia sakieu gedena gunung Qop mah lebih gede daripada dunia. Di mana eta gunung Qop? Wallahu a'lam. Urang mah nyahonna ge kana gunung Salak. Nyahonna kana gunung naon deui? Semeru. Nyahonna kana gunung Kawi urang mah. Ai gunung Qop mah teu terang urang. Eta lamun dicacahkeun gunung Qop sakumaha keterangan dina kitab ahli-ahli tafsir panjang jasa Bapak keteranganana. Ieu urang ringkesna bae. Eta horeng gunung Qop teh Bapak gede alabatan dunia. Sab'a maratin mamlukatin bil malaikati. 7 kali anu mana eta teh gunung teh dipinuhan ku para malaikat. Ku saking pinuh-pinuhna lau saqatat ibraatun la saqatat alaihim. Andai kata lamun aya jarum anu ragang maka eta jarum teh bakal ngenaan ka eta malaikat. Ku saking loba-lobana para malaikat dina eta tanah gunung Qop teh. Wa biyadikulin minhum liwaun, satu persatuna eta malaikat teh Bapak nyekel bendera. Dina bendera nu dicekel teh berlambangkan lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yaquluna eta malaikat teh Bapak nyarios kieu ceuk malaikat Rabbana irham ummati Muhammadin. Gusti mudah-mudahan Gusti singgulas asih karunya ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tu'adzibhum wa yastaghfiruna. Gusti ulah nyiksa ka umat-umatna Kangjeng Nabi wa yastaghfiruna wa yatadarruna. Eta malaikat Bapak selalu mangmentakeun hampura pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad wa yatadarruna ila subhi. Eta malaikat sampaikeun tadarru DP sampaikeun datang kana waktu subuh mangmentakeun hampura pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat
ngadoa ka Allah ulah disiksa Gusti umat Nabi Muhammad ulah wayahna sampai datang kana waktu subuh malaikat ku karunya-karunya ika urang nusi padahal urang mah bapa hirup doang kieu teu aleujreug urang mah kabehan ge urang mah gede dosa daripada ibadah urang tapi malaikat ku saking nyaaheun jasa karunyaeun jasa ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad mantak di antara kitabna Shahihul Ibad ayalah hiji keterangan sababiah lamun urang hayang dimautan ku Gusti Allah maut anu husnul khotimah ulah tinggalkeun doa saentos salat subuh jeung saentosna salat sunnah qobliyah subuh mana Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma sli ummat sayyidina Muhammad Allahumma barik terus sampikeun ka ditu ta eta doa ngajadikeun sabab urang teh ya dimautan ku Allah maut anu husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha payaqulullahu ta'ala ya malaikati doa malaikat langsung dijawab ku Gusti Allah cek Allah ka eta malaikat ya malaikati wahai para malaikat kaula wa izzati wa jalali demi kagagahan kaula cek Allah demi kamuliaan zat kaula qad ghafartu lahum kaula geus ngahampura kana dosa-dosana umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang mengenaheun nya urang mah hirup jelema tukang gede dosa tapi dipentakeun hampura ku malaikat dipentakeun hampura ku malaikat karunyaeun malaikat ka urang kunaon eta lantaran menghormat kana bulan anu mulia itulah bulan Rajab ngaranna bulan Rajab Bapak tanu mantak ku saking malaikat ka urang geus karunyaeun geus ngadoakeun tah urang ge isuk ieu peuting ieu ya peuting kuari ya peuting dina mana malam hiji bulan Rajab cek Kangjeng Nabi Bapa dina hiji keteranganana man ahya awala lailatin min Rajaba lam yamut qalbuhu idza matal qulub saha jelema anu ngahirupkeun kana maleman pertama bulan Rajab berarti penting ayeuna ieu panjum ya ngahirupkeun tidinya naon lain ngahirupkeun urang nahirup lain tapi ngahirupkeun ku pangajian ku maca sholawat ku maca Al-Qur'an jeung ibadah-ibadah anu sejena tah jelema anu doang kitu lam yamut qalbuhu moal dipaehan ku Allah hatena moal paeh hate jelema eta doang kitu naon eta cenah hate osok paeh atuh paeh ciri jelema anu paeh hate kumaha lam yaqbalil mawaid teu narima kana papatah agama nu haram dibejakeun teu didenge salat dijauhan pangajian teu dideuketan ibadah-ibadah ke Allah henteu beukieun ku manehna ciri eta nu kitu jelema paeh hate sabenerna mah tuh wasuballahu khaira min fauqi rasi subban Allah bakal ngocorkeun kana kabagusan timulai luhur sirahna eta jelema kalayan ngocorkeun anu sabenerna wa kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu bakal dikaluarkeun ku Allah dosana eta jelema sakumaha waktu anjeunna keur dilahirkeun kudu ngajadi indungna dina pada wajah sabah naon bersih teu mawa dosa saeutik-eutik acan bahkan wa yasfa'u lis-sab'ina alfan min ahlil khotoya jelema anu tukang ngahirupkeun dina maleman pertama bulan Ramadan bulan Rajab dieusi ku acara pangajian doang ayeuna
ieu hakikatna ieu Bapak urang nu hadir di dieu wasilah DKM Bapak Haji Ridwan ngayakeun rutinitas dina setiap malam Senin tah horeng ieu ganjaranana Allah bakal nyapaatan kana 70.000 jelema anu tukang maksiat ya 70.000 min ahlil khotoya ti jelema anu tukang maksiat tukang berbuat dosa qadis taujabun naro anu eta neraka hak pikeun jelema anu 70.000 ahli neraka teh ya teu karasai ku urang horeng kuari ieu ahli neraka mah anu kuari keur diazab ku Allah bungaheun atoheun di Babakan Bandung malam pertama bulan Rajab aya nu ngayakeun pangajian alhamdulillahirabbil ieu pangajian urang horeng nyapaatan ka ahli-ahli kubur anu kuari keur aya dina neraka mudah-mudahan ahli kubur urang sadayana sing dihampura ku Allah dosa-dosana amin dicaangkeun di alam para kuburanana dicucuran ku rahmat sinareng magfirana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal urang bae keur kabeneran meureun nya peuting ieu atoheun bo indung bapak urang nu geus teu araraya kuari geus ieu manehna naon keur disapaatan ku barokahna urang ngahirupkeun kana malam pertama dina bulan Rajab amin ya rabbal alamin. Bahkan cenah ge Bapak tuh man sholla ba'dal maghribi saha jelema anu salat saenggeusna salat maghrib geus kalewat ku urang banjurnya imah urang waktu isya saha jelema anu salat saenggeus salat maghrib dina maleman bulan Rajab isrina rakaatan 20 rakaat 20 rakaat salat maghrib atau aya keneh bati waktu ieu urangnya atau imah urang geus lewat isanya nya teu nyaho cenah abdi mah ge cenah sama teh ongko urang mah nya saha jelema anu salat saentos salat maghrib dina wengian bulan Rajab sabaraha isrina rakaatan 20 rakaat eta deui 20 rakaat 3 rakaat bagi urang salat maghribnya cangkel tur cangkel cangkeng aduh ieu mah 20 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatal Kitabi wal Ikhlas dina sarakaat ya ma dina satu rakaat maca surat Fatihah jeung surat Qulhu sampaikeun wasalama asra taslimatin sampaikeun 10 kali salaman urang atuh nya 10 kali salaman eta hafadzahullahu ta'ala Allah bakal ngajaga ngaraksa ka urang wa ahlu baitihi Allah bakal ngajaga ngaraksa kana keluarga urang kana ahli-ahli urang min balai dunya wa adzabil akhirah tina balaya dunya jeung siksaan akhirat alhamdulillahirabbil urang mancan nya encan ieu encan urang mah teu nyaho moal buah mah urang ringke mah isukan tah asal enggeus salat maghrib ulah keluar gitunya ulah geus urang salat 20 rakaat setiap rakaatna Fatihah jeung surat Al-Ikhlas surat Qulhu berarti lamun 20 rakaat berarti 10 kali salam eta bakal dijauhkeun ku Allah bakal dijaga diraksa ku Allah tina balai dunia jeung balai fitnah akhirat amin ya rabbal alamin tuh nya urang mah nyaho atuh nu geus aya nyaho mah cukup nyaho bae urang mah telok alakonan deui bae nya sarua jeung nu ngomong ngeun gugur bapak kewajiban saha jelema anu ngajak kana hiji kabagusan eta jelema diajak ku urang seperti kula ala kadarna ngabahas kana bulan Rajab nitah puasa kari-kari kumpama teh mah aya jamaah ti dieu isukan daek puasa eta kula teh boga ganjaran doang anu puasa bae teh ganjaranana aya kalebihan kitu doang sok sajan kula teu puasa gitunya ore mah mah ngedul gitu mah ya dah bapaknya berarti orang kuari malam pertama bulan
Rojab tah oke urang bapak isukan parwasa urang kadayatnya puasa urang isukan kalau tong ka lulus puasa urang jadi ke YouTuber rek soalnya unu ngaji isukan atau isukan mah maksudna unu ngaji ai kitu ganjarana naon kitu cek di dieu ruya anin nabi sallallahu alaihi salatu wasalam annahu qala saur Kangjeng Nabi ala inna rajaba syahrullahil asham ingat kusadayana kaum muslimin bahwasanya bulan Rajab eta syahrullahi al asammu nya eta bulan Allah anu eta bulan teh ditorekeun ku Allah bulan anu ditulikeun ku Gusti Allah maksudna tuli ti dieu teh kumaha maksudna bulan anu torek teh ti dieu kumaha maksudna teu kaharti tah nu mantak ieu bulan Rajab teh disebutna bulan syahrullah apanya bulan anu ku Allah ditorekeun ti dieu teh nu ditorekeun ti dieu teh li annal kiramal katibin malaikat kiramal katibin anu tukang nyatetkeun amal kabagusan sakabeh makhluk nu tukang nulis kana kagorengan sakabeh makhluk di bulan Rajab mah di bulan Rajab yaktubunal hasanat wasayyiati pisairi suhuri tugasna malaikat kiramal katibin di bulan Rajab mah nuliskeun kana kabagusan bae eta jelema nu dituliskeunana eta kabagusanana bae pangajianana sholawatna yasina dikirna istighosahna jeung anu sejen-sejena wasaiati pisair syuhuri wa fi hadas syahri yaktubunal hasanat wala yaktubunas sayiat malaikat kiramal katibin di bulan Rajab mah eta horeng banjom henteu nuliskeun kana kasalahan jeung kagorengan urang teu dituliskeun ku malaikat kiramal katibin khusus nuliskeun pikeun amal-amal kabagusana bae tapi di lain di bulan Rajab dituliskeun kasalahan urang dosa-dosa urang ku malaikat kiramal katibin eta kelebihanana bulan Rajab teh tuh fala yasmauna fihi syarron hatta yuktabu nya eta kelebihan dina bulan Rajab ialah urang ayeuna wengi pertama bulan Rajab nya maka urang datang ka isukan urang kudu daek parwasa ieu teh lantaran bulan syahrullah bulan Allah nya boro ai tiap hari dikajam aing teh puasa sesukan lah kalau panggeueuna bae anggo subuh maluntang lantung hayang ngopi biasa ngopi ieu pan ngopi tungtuna mah ka cenah puasa aing kebe lah bulan Ramadan bae aing sakakagok cenah atuh karu eta deui atuh karu Ramadan mah nya geus teu hayang ngomong atuh apanya atau orang mah tapi eta mah ku ajamna bae ge urang geus dicatatkeun ku Gusti Allah eta mah matak minimal urang kudu boga ajamnya minimal aing isukan puasa tapi aing geus teu kuat mah aing ngopi teu kuat aing mah ngopi we urang mah kitu tah atau apanya ai potongan urang mah pan ieu babasaan cenah kula mah eta ge cenah eta kana puasa lain inget kana dahar ieu bahasana pan hebat inget kana naon inget kana kopi jeung kana rokok pejus gandeng aing tutung nama pugu biasa dahar helan geus dahar karek ngopi ngarokoknya ieu masuk bisa beta ngomong nama ulah mah teu kuat paling teu kuat kana nahan teu ngarokok cenah pugu mah sapoe ge nya tuh 4 kali dar nya urang mah babasan teu kuat nahan rokok cenah bohong eta mun kitu mah ai jelema anu boga kadek mah atuh lain kitu bapanya atuh bener bae ibadah ke Allah teh diniatan. Nah, ala inna Rajaba syahrullahil asham. Ingat bulan Rajab eta bapak bulan ayeuna ye. Ieu teh bulanna Allah anu ditorekeun. Hartina ditorekeun kumaha?
malaikat kiromal katibin menang utusan ti Gusti Allah ulah nyatetkeun ka umat Nabi Muhammad kana kagorengan jeung kana kasalahan ulah dituliskeun. Nu dituliskeun di bulan Rajab mah kabagusanana bae. Paman soma minhu yauman imanan wa ihtisaban, saha jelema anu isukan puasa ta, isukan puasa ti peuting jam 3 jam 2 sahur dan panggeueuna bae. Ka pamajikan udangkeun kami nya, kami sahur isuk ka peuting ieu, udangkeun jam 2. Diudangkeun ke pamajikanna jam 2. Daharna ngabok-bok. Janek puasa ieu. Eta ngopi ti jam 2 nepung ka subuh jeung udud. Janek puasa lagana mah atuh geus doa nu panggeueuna be. Doa nu panggeueuna nya. Beneran kami rek puasa ieu ka majikanna ti kuari keneh geus pangajian meuli deungeun sang meuli endog jeung sahur peuting uang panggeueuna bae. Rek puasana teh iman nu ihtisaban hayang karena menang karidoan bae ti Gusti Allah sakitu doang. Eta jelema anu isukan ta puasa di tanggal 1 bulan Ramadan ustujiba alaihi ridwanullahil akbar, bakal ngahak kariduan Allah anu gede ka eta jalmi anu puasa isukan di bulan Rajab. Jadi jelema anu puasa di tanggal 1 bulan Rajab bakal menang kariduan ti Allah Subhanahu wa taala anu sangat gede. Ta eta nu puasa. Ngeun jelema anu ajam bae dicatat ku malaikat kiromal katibin. Pan tadi Pak. Malaikat kiromal katibin henteu nyatet kana amal kagorengan umat Nabi Muhammad di bulan Rajab. Mantak wayahna kudu be urang ngajama isukan aing rek puasa ti peuting urang niat. Nauna ge nawaitu somagodin bisa Rajab nya urang umpama niat. Geus eta dicatat ku malaikat si ieu niat arek puasa. Dicatat ku malaikat. Ajam arek puasa jam 6:30 jam 5 biasana geus subuh ngopi teh beteng ngopi luntang lantun duang jam edan lah burung aing cenah ngopi bae aing burung tutuna mah babasaan poho jeung tetek bengek atuh yakinan cenah suan teh mah henteu ieu cenah poho atuh lain poho nya biasa jeung kitu hijing nya urang mah nya mah teu bebeneran urang marek ibadah teh ya. Saterasna waman soma yaumaini la yasipul wasipuna min ahli samai wal ardi, saha jelema anu puasa dina tanggal 2 bulan Rajab kuari malam Senin berarti poe Salasa puasa deui manehna mah 2 poe di bulan Rajab. Eta eueuh anu bisa nyipatan kana eta jelema bahkan ahli langit jeung ahli bumi ge teu bisa anu nyipatan ka eta jalmi. Malahu indallahi min karamah, wungkul Allah Subhanahu wa taala anu bisa nyipatan ka jelema anu puasa di tanggal 2 bulan Ramadan bulan Rajab minal karamah tina kabagusanana tina kamulyaanana. Bu nya geus eta mah ja eta bulan Allah ieu eta mah kumaha Allah ba eta mah geus pokona mah ku ahli langit ku ahli bumi mah moal bisa disipatan jelema anu puasa di tanggal 2 bulan Rajab teu bisa eta mah ku Allah be eta mah disipatanana. Wa man shoma salasata ayamin upiya min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Lamun jelema daek puasa ti tanggal 3 bulan Rajab, daek puasa tanggal 3 bulan Rajab bakal disalametkeun ku Allah eta jalmi tina bahaya dunia jeung azabna di akhirat. Mana? Mikul ibalai dunia wal junun wal judam wal baros. Nyaeta moal kakenaan ku edan. Moal kakenaan ku panyakit kesrek budug moal kakenaan ku panyakit lampang moal lamun daek puasa ti tanggal 3 bulan Rajab disalametkeun ku Allah tina balaya dunia, disalametkeun ku Allah tina adab akhirat, wa min fitnatid dajjal jeung disalametkeun ku Allah tina fitnahna dajjal. Alhamdulillahirabbil tunya tilu ta satarasna wa man shoma sab'ata ayamin gulikot anhu sab'atu abwabi jahannam.
saha jelemana khusus orang kampung Babakan Bandung anu puasa 7 poe di bulan Rajab. Mainna menepung ieu Senin sampaikeun ka Salasa deui mainna mah sampaikeun ka Minggu. Saminggu tah puasa. Eta jelema anu puasa saminggu di bulan Rajab gulikot anhu sab'atu abwab jahannam, Allah bakal ngonci kana 7 pintu neraka jahannam pikeun eta jalmi anu puasa 7 poe di bulan Rajab. Alhamdulillahirabbil bunya gede amat ganjaranana. Maka Bapak soal peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ya minimal caritakeun helan ku urang faidah kaistimewaan bulan Rajab. Sugan bae nu geus kolot mah lah kuari mabuuk geus teu pati hideung, tanaga geus teu pati kuat, beuteung geus teu kuat balang dahar. Lah kula mah jang geus kolot ieu rek puasa bae isukan di bulan Rajab. Ya minimal menang-menang saminggu. Eta lamun jelema geus kolot teh pajum lamun kikituan mending eta. Mending aya hebat gitu maksudna. Mun budak ngora kumaha? Budak ngora mah komo leuwih gagah jasa. Lamun datang bulan Rajab puasa bebeneran manehna. Dasar mata nagana bedas keneh, awakna pit keneh, puasa di bulan Rajab atuh mantap jasa. Nya, ieu mah urang nu geus karolot doang urang kieu lah mending keneh pagawean urang mending keneh puasa bae di bulan Rajab. Minimal menang-menang saminggu urang mah kunaon bakal dikunci ku Allah pintu neraka jahanam. Pikeun saha? Pikeun jelema anu puasa 7 poe di bulan Rajab. Wa man shoma samaniyata ayamin putihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Lamun urang daek puasa 8 poe di bulan Rajab, daek puasa munang 8 poe berarti Seninnya 8. Iku hari Senin hareup di urang eta nya 8 poe. Nepung menang 8 poe puasana. Masya Allah eta bakal dibukakeun ku Allah 8 pintu surga ku Allah. Belah bae dibukakeun ku Gusti Allah. Pikeun sa? Pikeun jelema anu puasa di bulan Rajab anu meunang 8 poe. Wa man shoma asrata ayamin, saha jelema anu puasa 10 poe di bulan Rajab moal ditanya ku Gusti Allah hiji perkara illa atahu iyahu terkecuali naon anu dipikah hayang kurang bakal dipasihan ku Gusti Allah. Eta lamun 10 poe puasa di bulan Rajab. Wa man shoma khamsata asyara yauman, saha jelemana anu puasa di bulan Rajab sampaikeun meunang 15 poe. Meunang 15 poe puasa teh eta ghafarallahu taala dzunubahu, Allah bakal ngahampura kana dosa-dosana eta jalmi mata qaddama, dosa anu pernah kalangkung kaliwatan bakal dihampura ku Gusti Allah. Wa badalahu bisayiatihi hasanatin, bakal digantian ku Allah setiap kesalahan orang diganti ku Allah karena kebagusan. Tuhnya wa man zada zadallahu ajrahu, kaditu nama saha jelema anu puasa menang 16 poe, menang 17 poe, Allah bakal nambahan deui kana ganjaranana. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapaknya eta sekelumit hikmah daripada bulan Rajab. Bapaknya bulan Rajab eta bulan syahrullah. Maka ka urang ka umat Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan urang kabeh dipasihan taufik hidayah ku Gusti Allah sehingga urang enjing boga niat boga ajam rek puasa isukan di bulan Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sok aya doananya, yuk urang babarengan doananya. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma
بلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Urang kuari bulan Rajab, entos bulan Rajab bulan Sya'ban. Entos bulan Sya'ban cek urang mah bulan 2 jika datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan urang kabeh anu hadir di khususna sing dipanjangkeun umur ku Allah taala amin. Sehingga urang nepung umur urang datang ka sasih Ramadan sehingga urang beneran puasa di bulan Ramadan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaat kangge urang sadayana. Khudma sofa la makadar wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin faminafsi. Keur benerna semata-mata taufik hidayah ti Gusti Allah, keur salah nyurahna macana eta mah timbul tina kabodohan pribadi saabdi. Sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.